Dan ayeuna mah habitengan masa daging hayam we eta sabelah bagian dadana sakitu teh 20. Hai, assalamualaikum. Tah daging hayam teh mulai awis deui saur namanya sakitu teh 20 da biasa nama 20 ge kirang, bukan 18 atau 17 gitunya. Pokokna mah tergantung beratna sakumahanya. Lanjut we si daging ayam teh ku abi diirisan tipis-tipis, cuma kurang tipis da sanes ahli nanya. Tah ieu teh bade didamel chicken katsu. Seperti biasa, stok kanggo si dede lamun emam gitunya kusabab bisi boseneun pantos dipasihan we sosis sareng tahu. Alimannya entos lah aya bapana ieu jeung sareng mamahna nya. Tos dikumbahnya lanjut we bade dimarinasi ngangge bawang putih bubuk, lada bubuk, pecin sareng uyah. Tah lanjut udak aduk, tah lamun tos dibumbuan nya diengkeun heula saja mah di kulkas gitunya. Lanjut di dia bade ngadamel kanggo celupana ngangge tepung tariguna 4 sendok, terus tepung sasana 3 sendok. Kanggo caina mah dikira-kira we nya anu penting mah kentel ging encer da lamun encer teuing mah kita bisa teu napel si tepung panirna gitunya. Kanggo tulang hayamna mah ku abi disimpen we sesa-sesana gitunya di kulkas kanggo enjing deui masak. Ieu ngangge tepung panirna saalit we heula nya da nya kita bisi naon teh teu kaanggo sadaya. Lanjut celupkeun si ayam nu marinasi kana tepung basah heula, nembe dibalurkeun kana tepung panir. Lanjut diremes-remes dibalur-balur amih padet gitunya, amih narapel si tepung panirna teh. Dinten ena mah abi teh libur masak, tadi teh goreng endog we wungkul. Aku sabab abi mah kurang ahli motongananya jadi anu garinjul-ginjul gede alit gitunya si daging hayamna. Sabab tepung panirna kurang ku abi ditambahan deui nya jadi salit-salit we masih tepungna da nya kita bisa ese samanya. Tadi ge ku abi si daging hayamna teh diasaan dicoel saalit mah teu karasa lada cuman teh nya cuma da kumaha si dede kayak bisi alime. Tapi tenang diasan ge langsung diutah geuning nya ngan saalit dicoel we wungkul. Tah ieu tos beres sadayana nya tos ditempatkeun terus simpen we na kulkas hayu cuang emam.